Heeh. No. Ini parah nih. Sore aja biar Ayo. Di keterangan ka imah bieu maneh teh eueuh. Edit. Oh, abieu. Tahan teman ya si abieu ngaranna awewe. Saha maneh awewe eta teh saha maneh? Majuran. Anjir, mana loyok teh inget kana pamajikan. Duh lagi buruan. Anjing babaturan saeutik wani bere babaturan geus. Ya. Aing ge bieu ka imah maneh cek pamajikan maneh teh cenah eueuh mang dik duitna si ama boga teh aing teh pinjem duit ka dieu teh mana aing teh bekal saya ngerti jajah jadi moal merek oh kewe atuh da ieu mah aing keur mau awewe alam maneh kosan ka babaturan aing teh bere awewe geus babaturan wah alabatan aing mah tergoda ngawe teh siga maneh bayawak anjir aing mah eueuh beungeut aing mah tipe satia aing mah ka pamajikan aing bujang pamajikan aing moal atuh moal aing bere nginjem duit mau merek, ya mau merek. Oh jadi gitu mana kebaturan, mau merek sih teh, hah? bayar moal hutang ka aing. Aing minjem deui, sih teh manoyok atuh kagok. Kudu merek moal. Sia teh nu kamari kecan bayar enak sok pinjem deui. Asli jadi mau merek, tong pakai utang. Unte jadi bayar sekalian ku aing. Benar ieu teh mau merek aing. Baiklah manoyok. Wah. Baik. Aki lagi goblok di situ ngeganggu gue aing keur kuliah. Kenapa sih itu? Itu orang yang suka pinjam uang terus. Udah pindah aja ke motor yuk. Ada aki-aki rapi. Lanjutnya ke sini lagi. Nah, di sini mah adem. Santai di sini. Tapi nggak bakalan ke sini tuh yang tadi. Enggak bakal ketahuan. Bajek, teh ningali aing. Mana budak leutik? Guys, jangan panggil aku anak kecil, Paman. Oh, ningali urang teh. Wah, mana batu jeung awewe keur bobogohan di ditu. Carekan ku sia ocil. Awewe. Heeh, carekan jeung ongkok. Heeh. Mun panggil aku anak kecil geus puguh, budak leutik sih teh. Wah. Malam sore main lah. Mana? Biasa ke kafe. Karaokean. Karaokean? Yuk. Jam berapa? Nanti aja sore jam 5-an. Goblok gua aing sakitu geus kedot disebutan teh. Ayo we bobogohan. Aya mah nyana kerencangan hiji, aya batur. Oh gitu. Heeh. Goblok teh goblok gua kalau bobogohan wae. Sakitu disebutan teh. Sia kunyuk pake. Sia kunyuk ngadorongkeun aing. Beda naon pake? Mikir atuh mikir. Geus kedot ayo we bobogohan. Aduh coba geulis deui, mah pantes lagi keur urang. No. Ulah kia tuan. Ya udah. Jagur naon? Aing tadi nama kita tadi terek masangkeun asmes ari asmes na kakara datang budit manten geus hujan manten. Yo, geus ku aya tuh dihilian lah. Tuh coba suki wae mah. Ai leuwihan mah. Nah leuwih naon pan aing ge kakara datang kakara meuli kurang tuh. Yo aing butuh. Asmes di rumah tuh. Atuh jangan sama. Hujan, aing hujan. Hujan. Oh, hujan anjing. Iya, anjing. Cari mah pasanya aing obok. Puasa udah mau puasa. Da sia masuk neangan lebih cumuran goblok tidak. Sia masuk ke cumurung ku anjing. Sia, goblok. Weh, Bang Day, mau kemana? Biasa main. Ayo. Panen ngajak aing dia teh. Ngajak awewe nah keur naon aing ngajak aki-aki. Je. Ayo, dodet ku aing ke panggih gua gitu.
meuli dengan sangu kakawali euy. Ek meuli dengan sangu kakawali ya kilo. Hah? Ek meuli dengan kejo kakawali jeung madang. Ah, siap bahas. Jeung buka kejo buka puasa pamajikan aing teu warasna komporna. Yap, ayo mah. Ini gas ya, dahar mah. Ah, aing. Anjing, ah. Rik, anu ngeunah di mananya meuli dengan kejo euy? Syong, tadi situ ngomong. Tuan Pak. Nah, naon sia budak? Aduh, aing nasi kehead keluar tuh. Iya. Oh, raya. Oh, ganjangan. Ah, syong dirasa. Nah, ganjal naon kunyuk? Meuli dengan kejo cai teh ngeunah di mana sukan siapa? Anjing kakaknya pekeun sia mah. Oh, tungguan, enggak tadi sia anjing. Masuk aya anak kucing gitu, yuk. Ah, anjing sih dirasa. Aduh, aing budak burit mangkana si anak kucing naon kunyuk. Budak. Ya. Oh, anak kucing segala. Oh, anak kucing. Kita anjing. Anak kucing naon atuh Rik? Kunyuk, sia. Nah, jijikan anak kucing kunyuk. Meuli dengan kejo teh aing teh nu ngeunah ti mana? Lain anak kucing. Sia ku aing cepet geura. Di Aisyah. Ya, kehead. Sia anjing. Ya. Nasi amu ka aing, Bob. Oh, kita aku sama aing. Anjing bau. Anjir, Mangjek. Ya motor saha we alus? Dia punya aing atuh. Masa nu batu didukan ku urang. Asa teu percaya aing mah ieu motor Mangjek mah. Gitu tah. Dia jelema teh. Ya. Rezeki itu goib Bang Doi. Aing kemarin sengsara, sekarang mah aing kaya. Jack ini anjing bukan yang kemarin lagi atuh Bang Doi. Lain apa Pamang Jack maot? Goblok lain menang warisan ieu mah. Menang meuli aing. Goblok goblok teh. Dari kalau peminta makan selecet. Pinjam aing atuh. Mau dijemkeun, sorry nya. Isuk-isuk aing jam-jam awe nginjem sakedeung. Mau meuli atuh. Cing kabina-bina ting ka aing teh pan balad. Oh balad teh mah bisa rusak. Asa teu percaya anak aing si Paisan hayang anu kieu teh dijual di moal ya. Enggak terpercaya, terserah Anda. Percaya hantu ge. Si Paisan hayang anu kumaha? Iya tuh si motor. Pun. Ajik, kabohong ka aing Mang Jack teh doraka si aing keur puasa. Ih, ulah aku payung butut euy. Ya aki. Hei. Ka mana Mang Jack? Yo. Ajik, si Rabi ka aing ngabohong. Aku lu payung butut si goblok. Bukan aing heuh motor manehna. Bakso A2. Bakso yang mana, Jam? Masuk ke nulada. Bakso nulada nu teu hijinya dibanding hiji, anu lada hiji. Abi bakso hiji. Ah, pesan bakso pedas hiji. Oh, mangga siap teh. Aduh, tah nginep bapak masih bentar. Bakso nang ulah kurang aya. Yakeun. Duh, aya ieu subuh, Pak. Lada teuing. Eta mah rupana ge meni beureum maneh mah. Mun mah diherang we tadi teh ka papa kieu. Heueuh, Pak, kan jakel euy. Moal kabalik, Pak. Yang mau tolong. Tah moal teuing bapak mah ulin heula santai di jangan ada kon Mang Jack. Di gua maneh ti heula atuh. Oh, heueuh gatnya. Urang teu heula euy. Teu kuat nya beuting aduh. Si Faisal mah teu kaoptas barang hakan emang mau. Duh, itu malah ada euy. Pesan deui kitu itu ada. Gua bisa hayangeun ka boga euy. Pesen ah. Ah, bakso anu lada hiji, anu teu lada hiji, jantan dua. Oh, jantan opat ah. Dua, pan abi hungkus sareng putra abi tadi, ngan putra abi geus uih. Pantun ah. Tadi dua lah dituang di dieu. Tadi teh mungkus deui dua. Eta kayak kabogongna. Anjing, si Faisal si kehead